Jambu jamone kuning wae yo mah jamu Pak Haji Adang pada jamu jambu alas jamone kuning wis lawas ketemu maning yo mas aya jamu ketemu maning wae Pak Haji Erwin Pak Haji Dodi jambu 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 Walimanan wae Mas Haji Pepe Bade Pepe jamu jambu alas pangmanang wis lawas kuluk kembaran aduh Pak Guru aman Mas Barang kulak kidangan Bade Cibaban Bade jamu Bade ngelebur dicampur iwak pinang campur daging dicampur daging Kang Herdi suka lebur tadi abu tinimbang dijajak maning aduh Mas Cece Mas Wandi dijajah maning Pak Haji Asep Wahyu Bade jamu ulo-ulang ulo kisi aduh wong kutawaringin ulo kibuk diterima Pak Haji Asin aja ojo risi ojo di Kang Dudung Katapang pada jamu aduh Mas BI belum panas dipangan kau hati panas digawe owong kembang biru kembang witarang kulo melo bagian sengsara bang aduh Mas Cece Mas Ari Mas Bima aduh ampun Bali pada jamu Surabaya berupa-rupa baik Mas Dedi saput tangan jatuh di lumpur aduh ampun suruh lupa kunjung lupa sebentar di waktu tidur aduh Pak Anta Haji Si Saripati tidak menangkan eta di damang di Cipatian
sok ising mang iya ku sadeungan aya kadena sok ising ku sadayana rumau di pasisian palit podang Haji Pepe di pasi siang dari renda berem eta renda hidung renda gayas renda gayas geningan nanggan sulam tangan hari bagi abang eta bagi ninang bagi lawas bagi lawas sok kaedanan hari bongan bangkong eta bongan bangkong kacil dimandikeun geningan nanggan dimandikeun bongan bohong ka abdi jadi jadikan keningan abah dijadikan Agung Bapar wete sami rempel gotonge rempel sami pang-pang sekar mekaring galike andele Pandan Banglus lampahipun Raden Gatotkaca Bima doh Semar Astra jinga dawala budal katauran Titumaritis yekin bunga-bunga ngambunga marwata sutadina manahna margi anu dipilarian teh geningan deket-deket anak tales Semar Badranaya anu ngarahasiakeun buka rahasia yen terus anu ngajaga harta-harta bana warisan tiluluhur teh geuning Semar Badranaya atuh kok kituna Semar langsung ngadeus ka Otipati Jagatnata doh ieu sakura anu diperdih ku Kresna sadayana ku Otipati dicumponan diantawisna Dewa Kamajaya pikeun jadi pangapit panganten sareng Dewi Rati ieu ge gamelan Silokananta kembang 100 rupa bedil Karantaka gamelan Silokananta sakura anu diperdih teu aya anu dikorekeun ku para dewa ti sawarga
waktuuna lampah eta kacarios diwaringin pitung. Memang aya hiji leuweung. Memeh lebet ka leuweung teh aya tangka caringin 7. Deres. Ngajajar. Iya. Eta ciri supaya jama ulah anu kagunganana ulah linglung milarian. Aduh, Padahal di dieu teh aya emas. harta karun. Nyaeta mangrupakeun kareta. Doh, Iya. Kareta binarom. Kukituna barakasakan jin anu ngajagana. Deres. Anu dina danget ayeuna kararempa merbayaksa. Nyaeta tetia kalawin sagni. Kararumpul euy. Kula. Aya badami keuneun. Hege. Halu mampatina kendengane pun waledan aya. Dari ayah kau je. meni hohoak atuh. Ngomong teh meni hohoak. Awas we Kang. Ayah naon Gusti, tenang. Menit ninja kena petokan siapa? Umaing aduh. Diuk. Eden jengor wae. Saya pikir saya naon Gusti. Tenang. Jangan padulungan dengan suama kemakan. Jangan padulungan dengan suama kemakan. Lain-lain terjadi. Eta lupa. Ngacurikeun semua fakta Gusti. Aya naon itu? Tenang. Tenang. Pinang naon? Tenang, goblok. Kendang naon? Kendang pencak. Tenang. Tenang. Ulah guru kusuk. Naon keur main lang layangan? Benang eta mah teu ieu tenang, tenang. Apa? Ayana kelanan. Kelanan tenang heula. Oh, Naon nya? Sia diuk. Diuk. Tuh, dengekeun diuk cenah. Saha Gusti? Naon nu maot? Jauh-jauh cerita tuh. Diuk lain maot belegok. Diuk. Naon panyawatnya? Saha nu maot goblok? Itu cenah maot, urang mana maot. Nah, Gusti teu ngabejaan ka abdi. Da saha nu maot tuh dengekeun. Naon panyawatna? Teu maot. Teu maot tuh dengekeun. Di mana dikubur eta teh? Teu maot anjing. Nah, ieu mana amak-amakan? Teu maot. Heuh naon panyawatna? Aya keneh. Liper. Coba saya tahu.
Da enteng atuh penyakit liver mah ku tutut. Nyaho aing oge penyakit mah. Asa daek. Ieu mah daun nu maot ku tutut. Asa daek leukeun ku eta. Teu kudu make jeung biaya asa daek newak, ngan newakna ulah dibom. Kari nyokot. Eueuh nu maot goblok, eueuh nu maot. Heuh ku tutut. Kade ulah ngalana teh ulah digiringkeun. Da eta mah kari nyokot. Eueuh nu maot goblok. Kari nyokot. Ulah dikepung ngalah tutut mah. Bahaya dikepung mah tutut pamorokana teh jola leungit teh teh. Ku sorangan kari nyokot aja. Eueuh nu maot. Heuh ku tutut. Sadiakeun deh boboko lantang keur wadahna geus diuk diuk tutut da moal ngagarapak tutut mah beda jeung newak hayam jadi maot teh lipernya geus teu maot da ku tutut ngediuk. Oh, atuh pantes sia mah nepi ka maot aya ku tai mah. Acing. Kabina-bina teuing sia teh diuk. Di tukang atuh. Hah? Di tukang. Ya? Di tukang. Please sit behind. Wow, please sit behind. No. Belakang, antri. Sorry. Belakang. Tutut. Tutut teh anger kamu. Ibu Hajar Adin sanajan lian sacapet Lian sacapet kengiri
Denawa samia merbayaksa bendera kingkang merbayaksa wonten ing waringin pitu detia kalawin sagni ngahaturanan balad-baladna anu ngajaga di waringin pitu siap ka hararepeun aya badamikeun aing ngahajurikeun si Mbah Baktos heueuh nuhun pututut lain kumaha kadeng pututut kumaha kadengena jadi kurang sing perjantan untuk pututut ku cacing mangga Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh bulan Gusti cik aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing ari soalna mah kitu pokona dina danget ayeuna mah keun we ku ieu naon-naon oge di mana-mana salira bade syukuran ka dieu keun beda urang perakan saat nyanyi na wa abdi naon maneh bisa nyanyi gitu sakedik percantan
kumaha nyanyina hei seniman kututut sia teh naha pakai ku seniman Kututut sebenarnya mah. kadenge mun saeutik bisa Kadenge bener teh awar-awar. Kadumpar kana cerita. penting tadi aing ngimpi naon Gusti ngimpi naon ngimpi naon Teh ka hati mun cewek werjil hari halis ngimpi karageragan bulan Syapasi atuh raos eta mah laguna ge bulan Syapasi nu aya di Singapura jauh-jauh bulan Syapasi di dia ge asuk aja. Allahu Akbar dah air rag-ragna teh kana lahunan kageuning dulu malah kitu keur merong aing lah kadina lahunan aya bulan Syapasi atuna hajo datang we bintang 2 celek dina tak-tak aing eta bintang jeung naon tah impian mode kitu tutut bade dikulub bade digoreng daraos atuh cager tali perte nikeuleuh teh ka si ieu ye ai saurna mah Gusti bakal naik harkat darajat bakal naik wibawa numutkeun dina paririmon di tempo teh dina paca PC eces dina paca pici sidik bakal naik harkat darajat muhun atena pisarida teh bakal naik delman naik darajat naik delman naik naon naik delman naik darajat kuturut aya ke kota naik dina istimewa duduk di muka tek nong dok tek nong bina-bina teuing sia teh boga ada kuat dari kana roces banyak sia kudu ku keong tutus umpama nega daya ya anu matak wayahna sararea bisi ieu mah bisi ke kahareup aing naik darajat bisa naik pangkat mangih milik wayahna maneh sararea tuturkeun langkah paripolah aing sanajan urang wujud diu awak buta diri terhing reseksi benar tapi urang teh kapandeung dididik ku ngapoe aing teh nyaeta keur diajar ngudag ilmu insan kamil mukamil nyaeta sampurna dina jaroning sampurna urang teh kagolongan jin tuturkeun tapak boh di jin boh di manusia dua-dua aya jin Islam jeung aya manusia Islam aya manusia kafir aya jin kafir aya di manusia tak urang teh hayang ibadah hayang mulus rahayu aya dituturkeun teh pan urang teh ka manusia ngimam teh manusia anu arariman nginuk teh kadinya manusia Gusti abdi mah dugi kadangan ayeuna can ngarti naon salat gini tos salat teh abdi tusukan aya nu mere beas da eueuh saya menakan kalau saya yang ya mah komersil mah iya salat ditukurkeun jeung pangabutuh kudu ikhlas dulu nya naon maksudna ya eueuh tugas diri tuna oge laksanakeun salat tapi adegkeun salat naon maksudna diadegkeun itu tingali batur mah geus ngadegkeun tower jilik tower dalam 180 derajat sanggeusna diadegkeun tower pan teu hese hubungan ka Singapura ka Jakarta ka mana cukup ku halau
udah telepon. Na telepon. Eta teh lagu kabogo jauh bisi. Boga kabogo deukeut. Kahalangan ku jalan raya. Tapi apa yang bingung kali turun tina janela. Tatanggana berkabogo na teh. Boga kabogo goreng patut. Rupana teh meniru syak. Disamper ku si ayah. Disamper ku si ayah. Nu kitu udah klip ngaranna. Geus. Gitu ya. Wayahna sarare aja. Bisi aing ka bisi ieu mah bisi meunang tugas deui ninggalkeun ieu tempat pek tuluykeun. Sing malandiri temongkeun ciri nu mandiri nu ngansik dina diri anjeun abeh mararaju hirup teh. Aya pusi daun tingali aya jelema kade jangkung gede. Pusi aya jelema aling-aling nyingkah. Sampurasun Rampes Gusi kade sia api-api teh nyaho lamun nanyakeun harta kekayaan di tempat mangga Gusi datan niratang ademan ewo pakulingan datang nirat ademan ewo pakulingan olo posisi aya jelema jangkung gede kieu Gusi wow. Ya. Meureun teh tegenep kali madaharna teh. Saha Sampurasun. Iya, suarana gede. Nepi ka handaruan kitu ho. Rampes. Saha sampean? Bima. Oh. Wiwa. Aya nyaho adana we ini. Nah, mene pikiran teh sarua we ada. Ngaranna Bima. Aya dina kateranganna teh Gusi. Naon? Bima unjila ilaika wa ma Bima saking ngendimu? Aku saking Amarta. Oh, sami sareng abdi saking kubutuh abdi maksudna. Saking pakasaban. Saking mungkul pawenang. Saking mungkul pawenang. Ya. Oh, tikaler itu ya. Lah, saking tikaler. Ngaranna Bima. Dek naon ka dieu? Dek nanyakeun aing ngaran Winsagni teh anu mana? Hah? Ngaran Winsagni teh anu mana? Kadunungan aing teu make tilam. Padahal mun nek ini kade teh mawa sama atuh sia teh. Mun teu ditilaman. Ngaran Winsagni nu diteangan. Can apanya? Hasan. Da ieu. Winsagni sampean. Kenalkeun. Wah kenalkeun. Wah. Bima. Winsagni. Abdi ngenalkeun ya. Sahada. Amir. Pondok we si eta mah Amir.
Amir wungkul Amir ya roba Aramir Amin. Amin eta mah atuh sia teh didenge henteu teh tadina tak kitu kakara Abu Islam teh Kakare kena poin. jadi anjeun teh neangan kaula rek naon anu nya ka kareta binarom saha hah anu nya ka kareta binarom winsagninya ke kereta binarom naon tong api-api sabab dia tempat aya pusaka aya kareta emas aya harta karun kareta jadi aku tak gowo kereta binarom dek mawa kereta binarom ye ujung mawa usia nyewa naon dek mawa kereta binarom ya keur naon pikeun datua kerami hatiku Dewi si Jenet Wah, weh eta sora bisa sih wo ieu aku wo jadi deh tapi ka daruan. pikeun kawin adi anjeun ngaranna Jenet nggih jadi eta kareta rek dipake maksudnya naon dek nyewa lain pokoknya nyokot we kereta binarom dek ngarenta lain kareta dek dibawa ye lain dek dari sampai rupa hade patut dengan yuk rupa cuman tamannya maka yang dek nyokot teh hari aing nu nungguanana aing macan nenyok acan Bari tahun-tahun teh nungguan. hah iya kareta binarom teh tong borong maka jeung diinjem atawa dibawa disewakeun ge moal ya disewakeun mah entong da kaula marek nyokot kareta binarom atuh lamun kitu mah meureun ajeun terek maok lamun maok mah lamun ajeun keur eueuh dipaok Eta mau karena ieu mah rek dicokot bebeja aing teh dicokot emang nama nih nu boga aing mah nu boga da lain lain tah geuning nganaonan aing lain nu gableugna mah dibabuk sia koe ulah udah tenun maneh. Bim iya wayahna balik deui Bim cinyaah kana awak sabab eta kitu laku teh kaituna nungtun Raja Wisuna bakal aya hal-hal anu teu diharepkeun ayo balik aku tak paksa dipikeun nuhun teu dipikeun paksa teu dipikeun dipaksa ngamuk aing di ngamuk emangna aing teh tunggul dek main paksa wae sia ulah kitu ulah nuturkeun hawa nafsu anjeun teh manusia teh anu diansikan akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaan ulah nempo aing buta nah, tapi aya rasana sholawat teh di dinya bisi teu ngarti maneh Bim sholatullah salamullah eta mah nyanyi ai sholatullah salamullah nya nama sopan santun ramah tamah DP handap asor da ieu ge aya rasaan hormat ai rasa teh departemen teh Muhammad ngerti sampean heh pokona dek dibawa wae teh dipikeun di pasar bisi ributan aku ora tahu dine Wah, waduh tapi kaburu gua gitu. moga jeung nyaricakeun moal sieunun nungtun Raja Wisuna sampean Bima Yang pucuk di girang. yen pucuk tigirang balik
bisa aing balik tapi kudu mawa ka tapi narom. Jadi gelut. Sawios ku abdi Gusti, lain sawios aing moal kuat. Di ditu jaga di tukang bisi aya nu moblos bisi mawa batur. Kumaha lagi? Apa kon wani marang aku? Ora wani teh ningapa kulanang belanang. Aji mulati tegah kadijaya. Ya kasapu bilang tatu adu tru hampar tiga. Benar dia. Maju aja kaget baca. Wah, buat seueuh tuh. Hello. Kaduhung digabruk di tukang ai sulusup teh sikuna meuninya cem kana hulu pisan angen. Tengah anak gua. Sarua jeung aing. Oh, itu kan? Dulu aing bos. Dulu itu aya cikur ke dieu. Dibanting sangkol aku aing. Bima, dek maksa aja. Pokona dipikeun nuhun teh dipikeun sia nepi ka mana gelut jeung aing. Tong boro hingga gelut jam-jaman aing. Sanajan saminggu moal mundur aing. Ya, cetek saminggu. Sabulan aing moal ngejat. 2 bulan aing moal ngejat. Setahun aing sok. Moal mundur. 5 tahun aing. Menimbung eleh. 10 tahun aing. 15 tahun aing. 20 aing sok sia. Lamun diparengkeun panjang umur satutup dunia aing moal mundur gelut. Itu beakeun aing urang. Beakeun. Pagede-gede waduh kanya. Pada ngawaduh kabeh. Alah. Hebat. Tenaga rawon. Wah, benar. Urang sia urang. Alah. Aluh, dulu itu awak. Aing mah hayangnya ka wadukna we cenah. Nah, itu teh. Kumaha ieu teh? Ieu naon je? Dong pipiluan aja. Cicing doa. Cicing dah kudu puguh ieu tah tuh. Alah. Eret atuh. Direct diuk teh. Keladan. Nepi ka maksa kitu teh aing dek nanyakeun ka sang tukangna. Naon pangna maksa kitu ngandung harti gede kawani kitu teh ngandung harti aya urang dekengna. Jadi titah aing mah pangna wani teh. Dititah ku saha? Nu bogana. Nah saha nu bogana teh? Cing. Ceuk anu nitipkeun eta harta karun. Wah. Ya eta Semar ngaranna. Huy. Saha? Semar. Dititah ku Semar, bapak aing Semar teh. Bapak dewek Semar teh euy. Berotot. Burukan nulian. Semar.
kelana Semar nu mana itu Semar lamun anjeun nyaho ka Semar cing kumaha rupana beungeutna bodas tuluy awak hideung jangkung penek make sendal sabelah mabuk jadi bodas kuncung ngaranna beungeutna bodas awakna hideung ai lempangna gitu tah nyawon teu nyari nah sia da bagian abdi teh mah tuh anu akan ai jadi pejabat tong ngebodor bade wakilkeun ka abdi ngewa urusan aja dari pejabat ai ngomongna dua anak gede teuing ujang amuy tobat Gusti atuna lain kita tadi anjeun ngomong teh di Tita Semar gitu nepi ka jogol eta impian jelas cetre bener itu anakna Semar pandewek teh cepot ieu dawala itu maritis coba nun Gusti kaula bebas tugas ugana jigana mah atuh lamun kitu mah pek geura asup ka belah ditu didinya aya kareta geura sarare we dina kareta keun kaula nu ngagusurna ngantuduhkeun we jalan-jalanna ka mana dibawana ka Amarta sabab dek seserahanna ti Amarta keun bae aing nu ngagusur moal kakenyangkeun ku kaula pek we cing rineh dina kareta tuduhkeun di jalan-jalanna sok atuh cepot naik moal abdi mah nah bade ngabantun muning ka tegas awat-awat kakayaan bapak maneh teh loba cepot luyuh layah nah eta Semar nuturkeun sangsara we tiba heula padahal loba hartana mah teh jeung Semar mah lamun dahar tara nawaran teuing Semar mah apoda mun cing cara lembok kada di tempat teh kalah ngiceup nih lagi cepet buku teh nawaran ai dahar teh ngajak ai rek ngisi ngajak sok kada sarare we kitu mau agan abdi mah bade teras ngabantu muning doana we ya sok buru-buru bot hebat bapa maneh lain waktu aing hayang ngadongeng jeung si Semar kumaha sajarahna ieu wah panjang lebih kejutna panjang geuneng ke diwartoskeun ku abdi mun kedah ngangge sasajen kedah ngangge apel jin bang tipu sia teh mah sok buru-buru naik ka dieu urang jokot muning euy hayu buru-buru tuna lampah eta kasarios Raden Gatot Kasa parantos aya widi lumebet ka Kaindran langsung ka tempat papajangan bangsa kencana tempat salikna Batara Indra nyetak emas anu kacanakna ku jalma 1000
cios nikah teh Mang. Cios nikah teh Mang. Ieu rupina papajangan kaget salikna panganten. Waduh luar biasa Mas Murni. Wah mayang arum cios jantan bibi teh Mang. Mang cios nikah teh Mang. Mupat muat kabatu kalakuan danut kejuju sameme ngupat mitutur pariksa badan rasa kuju sameme nyelak kabatur pariksa diri sakujud mudut Kang Herdi disusun aku jauh nunungan dikan aku dipisomo entane mbongan yuninya itu dada sok ngajang jauh jangan hati mikamalang dapuguk ngambang sorangan wala kitu kamane
suta ingkang ningali ya Raden Gatot Kaca bingah doh anu tikawit angkat palai geran ningali papajangan emas murni leres anu diukir ku para ahli direka para nyaeta papajangan pikeun salikna panganten Bang cios nikah teh mah wah tang tos kula wa mayang arum cios janten bibi dewa iya kangge salikna panganten paman Arjuna sareng wa mayang arum mudah-mudahan bae wa jadi bibi dewa mang cios nikah dewa putra Gatot Kaca diniatan ti alam marcapada nyaeta dek diangkat ku sorangan ieu papajangan anu kabawana ku Jarma Sarebu mah Raden Gatot Kaca doh gilig bari jeung manahna katutupan ku rasa bunga leres kalayan yakin Arjuna bakal laksana nikahna doh lajeng kaulna Gatot Kaca maksa diangkat ku nyalira Allah abot oi woi siar meneng-meneng Gusti Petengat nira Petengat Ake kunira ningali gening pujeng hingga kaangkat teu kauget-ugetkeun acan leres lajeng Raden Gatot Kaca emut kana Purwadaksina Purwa Marowitan Daksina wakasan emut kana ajianana nyata Pancabraja leres lajeng dipun ambat ku Raden Gatot Kaca Paman Praja Musti Prajawika Palamatan Dentawi Sesa Sabta pangurungu pacingiring tapak nengal tulung paman iya Allah oi tua Puah mua cios nikah teh paman ampun puyeng hingga kabawa teh kauget-ugetkeun acan aman mua cios nikah teh paman datan nira tangan mang datan nira tangan teman ewo papelingan dana
Badranaya sabada leres dedeheus ti otipati jagat nata kalayan sadayana anu disuhunkeun ku Semar ku dewa bade disangakeun ka jagat raya Pramudita leres sareng sena kitu Semar teu langsung mulih nyaeta bade ngalongo ke ka Indran Raden Gatot Kaca pilih kumaha onam genan ja ulan eta disangka parantos angkat geuning aya keneh di dieu isu mohon bisa kimatos dugi kula geuning duka naon Bang wacios nikah teh waktu naon kajalanan Allah oi wah kesang dina bujur-bujur nak acan geuning woi disangka tos angkat kuat teh naon kan teh orang ngebender pakai kenyang bibir yang serikeun atawa seri teh aki-aki teh itu aga sanes manawi teh tos angkat gitu nah geuning teh acan keneh teh tinggal kesang dipopot-popot gitu kunaon eta karinget dugi ka laak leet gitu nun dikeun tos ibak teh tidak wa ulah geuning berat papajangan teh wa bujeng hingga kaangkat teu kauget-ugetkeun acan wa tulung wa burungkan teh ngage kakuatan panca beraja teu mempan sabta pangrungu teu mampu segala dipapatkeun pajigiring tapak nenggala teu aya maunatna jiwa tulungan wa komo uwa atuh da tanaga uwa mah geus kolot atuh geus 70 beuneuh jeung naon ieu panyakitna wa panyakitna iya somong dah ujug aya ujug teh somong naon ieu aki-aki teh uning agan teh bade angkat ka tempat suci ka sawarga nya tah ujug tos ti dunya keneh atuh nya laboran ujug naon apa sih dik eta teh kacanak lagi ku jelema 1000 agan sanggup punya lira nah eta teh lain nafsu kitu sanajan sagede siki sasawit bakal aya balitunganana kalepatan magan terus kabaca mangga milarian dukun bukan aya dukun lapus eta ujug ya upami perang teh mah upami angkat ke medan perang ulah dibarengan ku dendam ulah lumaku dibarengan ku ujug ini dibarengan ku dengki hartina eta teh gugur memeh tempur perlayak memeh perang pati memeh jurit gitu deh upami diniatan ujug deh tak apik teh di dieu agan teh pejabat agan teh lurah tamtama atuh naha bet ngaliwat atawa mopoho ngahilapkeun kana sejarah karena budaya dalam pendidikan sejarah kumaha negara urang teh sanes tina militer kasohor teh negara urang teh lain tina teknologi tapi tina budaya budaya mata kula codok tinggal iga
Ari budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsa. Di urang teh aya budaya nete taraje nincak kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta kaituna malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan gitu eta cacaban urang teh padoman urang teh eta upami agan nyerak deleg eta budaya sagala rupi oge bakal mulus bakal bamblas bukan Allah iya Jawa gan makhluk teh aya makhluk anu bungkelekan aya gaib nah itu teh gaib teh aya sora eueuh rupa tukang itik atau dititah aja kubu jika dijangakeun ka uwa nu wa jangakeun ka uwa tunggu deui kakolot deui wa punten agan iya paralu narutus gunung palias narajang alas tinggis nemrak pasir nulung kawing eta ka para gaib para nu gaib para rijalul gaib para gaibul gaib rintina sepuh eta hapunten anjeun tugas anjeunna kuring oge tugas anjeunna kuring saja silaturahim jeung anjeun para gaib sim kuring nampi pancen da ieu teh keur kapentingan balarea laras wae ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah ieu kurung mansur ingdatullah nun Gusti nedapa padang ati nu ngadegna tungtung ati kurung tanding damar kurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang padang narawangan gedong ruket tali rasa pangendeg pangancing rasa barabai kemangka story sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala menta menti gara sangkala kala mandesa sangkala kala ruatan pangruatan dasamala jumeneng waringin sungsang angan cik sari ning gampang gampang saniat niate gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara toh eta rintihna kolot teh sampurasun kulit waru angan daru sinengul punten mangga canak kegat canak canak rada haon canak berat pati tadi ge bebeja cobiani dawa teh asani nga diangkatna cobi aduh nepi ka tita tadi teh adu regeng kaula teh kesang bebolokot teh leuh ieu aki-aki teu percaya tingalikeun tuh ya abang bang cios nikah teh bang cios nikah teh bang cios nikah teh bang coba aya nganuhunkeun ka aing ari geus hasil bawa teh geus hasil kitu adalah teu ngareret-eret acan
ya barudak ayeuna mah legit budaya teh kitu tahu budaya eta dihilangkeun jadi lain hayang dinuhurkeun ngan eta teh adat jeung budaya laras hormat oh ku dewek-dek dihormat eta teh kaburu ku kuasi oh kan dihampura aja sae kaburu kuasi rupina mah keuneuan jang ulah rek ngalongok akang si lain jokot muning geus kitu oh ku